Manode wae si bapak. Ieu mah mana can katingali gedebegna jauhnya. Jauh. Waduh. Tah. Woi, gede tuh mah euy. Emasnya. Emas sama juga nama bodas. Gudi blog gitu, oi. Eta mah euy. Emas tah mah. Aduh, eta mah. Eta mah euy. Kak, maaf ya punten. Resep ieu mah euy. Angkat. Eta mah euy. Patola. Kedap. 2 kilo tuh mah. Ya juga nama tuh 2 kilo mah. Cak ngomong. Eupan ya, Pak. Eupan campuran eupan. Kemarin udah baradag. Eupan mah. Aduh, eta mah. Dua di bawah ieu teh. Eta mah euy. Kau beungeut sama era. Mantap, ya asupkeun nih, Pak. Pas. Panjang gitu mah udah ngamuk neresep. Eta kudu aya perpas gitu. Heeh. Pan balapar ya, Pak. Iya gitu. Henteu beh dia mah. Teu. Tah ieu hung teh dia ka ditu, Pak. Pare mah ka ditu tuh. Iya teh dia ka ditu. Nepi ka ditu ka ujung. Ieu mah diarit beh dia mah. Tunggu paling ge. Bapak euy. Mantap. Keur hoki dia carang oge baradag. Carangnya. Apaan kali guys, kada lamun dia seperti menangan ka dia terus. Sieunan. Wah, eta mah. Eupan. Dia temam mentas juga teh 1,5 kilo mah. Aya. Cak narikna we aduh. Rusuh mah mau kengnya Por ieu eleh kenurnya. Eleh kenur. Dan pasik eta ya subanteunya. Nyanggut. Pasik saksa ieu malah naik malaukna. Eta aya anu ieu teh. Kabetot tuh ditu. Kabetot. Wah, mantap sok bah alaan bah. Naon tadi kalaka. Pasihan barang jo. Aduh itu juga leungit di itu ge kukumul teh hiji. Ya. Kemana? Kemana? Jalan-jalan eta mah. Pan di luhur ieu katah keur ngeupan. Aduh. Kasih mak ku si bapak euy, meunang lauk emas. Di luhur. Bisa ngaleungit. Aduh, ieu euy mantap ah.